Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi-wargi akang di mana bae ayana, mugi aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Gusti Anu Maha Suci. Kumaha ieu damang sadayana? Alhamdulillah. Mugi sarehatnya sadayana nya. Aduh. Atuh didadanget ieu musim teh rada sae pisan nya, hujan ngecret. Tiungi keneh palawagi muhun laras pisan. Pokona mah aslina we eta malah 12,7 pokona mah. Lain bisa we eta Kang Asepnya make jeung aya 12,7 sagala eta teh Kang eta teh naon maksana teh cik. Gara gua eta teh masalahna teh naon 12,7 teh. Ih ai Mang Sardun kaos teu apal. Taroskeun ka si Abah tah. Cik kumaha coba Bah 12,7 teh naon Bah? Jadi sebenarnya kieu Dun Sardun si lain kaos teu apal wae 12,7 teh naon teh. Aing mah tuh kaos teu apal wae ilaing mah yeuh nya. Dingikeun tah ampun pisan si laing mah nya. Ngaran 12,7 teh kaliber sujang kaos teu apal bae laing mah deui. Eta ne deui. Oh geus eta mah kawas naon wae nya ceuk kuing ge. Yeuh. Dengekeun Mang Adun dun suradun dengekeun ceuk kuing ge naon da ceuk si Sabah. 12,7 teh cing kaos apaan tuh si Naing? Dari mangsa dun. Aduh ampun Naing mah boga kolot teh euy. Kaos ieu pisan. Teh kaos nyahoanan wae maneh mah di keman. Si keman ya. Emang apal maneh man? Ari mangsa dun mah nya teu apal atuh uing mah nya atuh. Pan uing teh murid ka hiji Abah Sulidi. Tuh dengekeun ku si laing Sardun. Nya, atuh si Keman ge apal, eta budak kamari ieu. Nah, ari si laing teh apal kumaha teh 12,7 kaosna naon we ngerakeun we kolot say. Eta teh deui bisi kadenge ku jang KDM we kumaha ge. Biasa we Bah atuh lah. Cik style musikna rada ngeraheun ieu teh Bah. Kurang dengekeun heula sakedeung. Alah. Iya asli ya, tegung gitu ya. Aduh, mantap nih Maya. Alhamdulillah, amin. Mantap pisan mah. Iya, pokoknya mah ngaran-ngaran musik Sunda mah Cak.